Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para mitra kaum dangu, gelaran dongeng Sunda anu satya keneh manco di channel Encing Adnan Dongeng. Alhamdulillah di peuting ieu urang tiasa tepang dangu deui ngalajengkeun jejer carios dina judul Jejer Awi Pasaran Anyar dina seri kalima. Ieu dongeng ngan saukur reka fiksi anu teu sanes direka ku sim kuring, pangarepna pamugi sing janten hiburan kangge saderek sadayana etang-etang maturan sepi dina wayahan istirahat para mitra. Nanging sate acana sim kuring lajeng ngaoskeun kana ieu hanca carita, langkung ti payun sim kuring neda pangapunten kana sabudaya kalepatan, sok bilihna aya kasamian dina nami tempat gelar sareng sajabina. Nyaku kituna salam baktos kasadayana oge supados tong nyangkolong kana waktos, mangga urang kawitan wae ieu dongengna dina carios Jejer Awi Pasaran Anyar seri kalima. Wilujeng ngadangukeun. Yu ah. Mitra kaum dangu, harita tunggara nu jadi lara katampi saknyana ku Yusti nu geus ngarasa salah sagala rupina. Pikiranana poek mongkleng teu parai aya cahaya bade nyangrok ka mana jeung di mana pikeun ayeuna anjeunna muntang. Iwal saukur nuturkeun indung suku nu teu puguh bade ka mana para mitra. Mitra kaum dangu, dikocapkeun peuting harita rasa nu teu puguh keur dialaman ku Ijang dugikeun ka jam 12 wengi. Ijang can tiasa kulem para mitra, hatena asa bingung tapi teu puguh naon anu dibingunganana. Pikiranana kamana karep teu puguh judul jeung bagan. Sakapeung Ijang ka jero tur kaluar deui diukna tepas nu madep ka bahtera sawahan lembur. Panonna ngimpleung sajauhan impleungan kosong ka sakur legana bahtera sawah anu ditempona. Pikiran teu puguh-puguh, hese di bawah sare tapi teuing mikiran naon asa nembe ngalaman pikiran kieu saumur hirup. Aya naonnya gunemna bari di korodong samping reres nu kongsi di salendangna pikeun ngahalang angin nu karaos nyecep kana tulang awakna. Mikiran ngusep dan henteu, mikiran teu boga duit oge dan teu, sabab geus biasa ari teu boga duit mah. Tapi alhamdulillah na teh kuring mah teu boga hutang sanos teu boga duit ge. Dadek kumaha ngutang atuh teu wantun kangge mayarna ge teu boga borah. Kocap susul gunemna Ijang dina rumasana teu puguh pipikiran harita eta teh para mitra. Aya naonnya dupi sugan bakal menangkeun milik urang teh tara-tara ti sasari dikieukeun pola pikirna ku Gusti teh duh. Gunem Ijang deui bari anteng neuteup pandang ka arah luasan sawah para mitra. Harita Ijang asaku kaget
Dek lumpat tapi dirasa penasaran. Sabab katingal ti kajauhan istuning aya awewe nunuju mapai kagalengan ke arah lemburna. Dah kaleresan bumi ijang mah ditungtung lembur. Ongkoh na cahya wulan oge nyaangan teka palang tanggung para mitra. Beng ras pisan cahyana janten dina mapahna eta awewe teh katenger pisan ku manehna. Aduh, saha etanya jurig jelema ta lain. Urang intip we lah ti sarung. Mun jurig, duh kumaha ieu? Ah, jurig gemal nyahun panginten mun urang dikorodong. Pan ku manehna disangkakeun barang suganjeng sugan beureun ah. Kocap ijang bari pikiranana sieun kuningalna awewe nunuju mapai galengan muru ka arah manehna. Para saderek sadayana, lami ti lami eta awewe teh beuki deukeut ka arah ijang. Dipastikeun ku si ijang yen satemena eta awewe teh jelema sanes ririwa. Kaayaan anak kunging serik cirik balilihan nu teu sanes yen eta wanoja teh Yusti. Para mitra anu nuju uprak aprukan nu teu sangaja mapai sapanjangna jalan nu teu puguh tujuan iwal nuturkeun indung sukuna ka mana daek ngalangkah sok sanaos apruk-aprukan. Duh, ya Bang Bayi, nemenan nasib hidup teh. Kunini ku aki kuat alim ngakonkeun geuning kahidap. Padahal masane salahna hidup. Nanging kalepatan emak sareng bapak maneh teu aya tanggung jawabna. Kiwari hidup dibantun ku emak di kandungan nu uprak aprukan teuing. Bade ka mana jeung di mana nyangrokna. Sanes emak tega, sanes emak teu sono. Nanging ingkahna emak ti bumi angin saking kunyaahna pinuh dunya kinasihan ka hideuk. Supados tong janten omongan dina mangsanang ke hidup umujud lahir ka dunya. Keun wae cekap manu janten talaran lara hina sadaya-daya bujeng batur jeung dulur-dulur anas kolot sorangan oge tega taya papadahna ka manu nuju ngandung hideuk. Pamugi jeung pamugi doa emak sing janten ubar kalandep pasiuk asih getah kabunga dina mangsanang ke hidup lahir ka dunya. Moal bakal mak bade sakecelak ngahina hidup sakolebat ngarampak kana cara badungna anjeun nu maklum paralun dina mangsana angoran budak nu umum. Anging bakal dididik ku pinuh prihatin nepikeun janten anjeun teh pahlawan. Boka diri jeung ka papada sabar hideuk pamugi aya tulungan Gusti ka emak jeung anjeun didanget kiwari pikeun mentaskeun ka bingung nu teu manggih tungtung ka susah nu taya sudana ieu. Krentes hate Yusti nu kairing cipanon diri nu balilihan para mitra. Nya harita lantaran ijang geus yakin kana naon anu ditinggalna. Istuning jalmi dasanes ririwa rikat ijang teh hudang teras cengkat ngajugjug bari ngeureunkeun Yusti nu dina langkah harita. Teh kedap bade ka mana sareng ti mana dupi teteh teh? Tak geuning wengi kieu masih kene uprak aprukan di pasawahan. Mangga linggih heula. Saena teh ka gubuk kami mangga dieu teh.
Taros Ijang para mitra nu ningal kayaan Yusti harita nu disidik nuju pinuh ku masalah hirup. Nanging kunanging Ijang geh ngarasa heran dina manahna nu kantos pada prarai harita jeung Yusti ngadadak rasa ngageter dina hatena. Sabab teu kapungkir yen Yusti teh geulis raraina banget kacida. Maklum cara budak kota jeung jelema boga nu pinuh karawatan dina dirina nya dina sagala cara. Hirung bangir, bibir tipis, kulitna koneng langsat, rambutna ngarumbai panjang, awakna singset, kuping nuh pangbibi tak pandang. Keur sakumna kaum ada mandang ka aranjeunna. Nu harita kaleresan Yusti oge kersa mampir ka tempat Ijang tur dicarioskeun teh jurut diuk Yusti ditepas biasa Ijang nyawang ka sawah nu saukur paduduaan disaksen bulan nu keur nyaangan di peuting harita. Mitra kaum dangu, kajaden harita ku teu disangka eta Yusti ngarangkul ka Ijang baringing srek tangis nu ngaraos di randapanana kana naon anu tos dipilampahna para mitra. Kang, tulungan abdi teh diusir ku Ibu Rahmat ti bumi, pedah kuring nu nuju nampik kasalahan kantos masihkeun kapercantenan ka hiji jajakan. Nanging anjeunna teu daek tanggung jawab dupi tos katawisna ditipkeun budak di rahim abdi nu nuju dina 2 sasihan jalan ieu. Kaluargi ngaraos era dumukna ibu sinareng rama luas kene ngingkahkeun abdi ti bumi dugi da akhirna abdi teh kataprakan ka ditu ka dieu teu karaos geuning dupi nepi ka dieu. Tepuguh tujuanana ngan saukur nuturkeun we indung suku kamana sareng kamana Kang. Tulungan abdi Kang. Yusti harita ngaheulas balaka ka Ijang dina lalampahan dirina nu nepi patepang sareng Ijang harita para mitra. Duh teh kumaha ieu? Geus tong ceurik heula teh. Bisi tatangga aya nu ningal sangkakeun nu lain-lain anggepanana. Sok teteh tenangkeun we heula nya. Kayak urang carioskeun tong ka mana-mana kuring bade nyauran emah heula nya teh. Ijang harita enggal cengkat para mitra tur muru ka jero ngahudangkeun ni Rutmi nu nuju kulem di peuting harita. Mak, punten mak. Mak, gugah heula. Ya aya tamu di tukang mak. Hirut Mijang gelek hudang bari kureas ngadangu aya tamu di tengah wengi kitu. Saha Ijang? Sareng ti mana tamuna? Waler ni Rutmi nu teras naros ka Ijang dina kayaanana para mitra. Saena mah masok timuan we heula di tukang mah. Ayo enggal mak. Harita atuh ni Rutmi kaluar nepangan Ijang tur sasarengan nimuan Yusti nu kaleresan masih kene aya di tepas tukang para mitra. Tah mak, si teteh dupi ti mana sareng urang manana mah Ijang ge teterang. Da tadi nama disangka ririwa sabab tengah wengi kieu awewe geulis geuningan apruk-aprukan di galengan sawah. Hari disidik-sidik teh geuningan jalmi mak. Atuh ningal karunya si teteh ceurik ku Ijang teh ditawis linggih we heula katepas mah. Kocap Ijang mukakeun awal carita dina tepang jeung tiasana Yusti mampir ka gubukna para mitra. Neng, hari neng teh ti mana sareng urang mana? Dupi tiasana aya di dieu. Kumaha kawit cariosna geulis? Jabaning geulis kieu, kumaha neng teh mun aya nu ngaroga hala di jalan?
Duh, sok di dia tiris di luar mah mangga kalebet we heulanya Neng, kumangke didamelkeun heula cin teh mehaneut sabab tiris kieu karunya kuat ku pucet kitu geuningan Ijang. Nirutmi ngaweh ka Yusti supados kalebet nya harita atuh sadayana pada kalebet dina kaayaan nu silih bingung ningal ka Yusti para mitra. Para mitra kaum dangu dikocapkeun mangsa harita Yusti nunggeus di jero kitu oge sadayana pada sami sareng calik di kursi jati jeung meja buleud. Cin teh kasanding nu sakapeung disuruput ke Yusti pikeun nimbangan raosan awak sareng hawa nu tiris kacida. Malihan katawi samping paranti salat Ijang oge ditambutkeun pikeun ngarodongan kaayaan Yusti harita. Atuh Nirutmi ngawitan ucap dina ayana. Gelis, saha nami hidup teh? Sareng ti mana kawit hidup oge? Coba caritakeun sajelas-jelasna ka emak. Insyaallah moal bade dikumaha sareng kumaha. Manawi emak tiasa ngabantos kana karuhal anjeun kiwari Neng. Kocap Nirutmi nu cobi medar tarosan ka Yusti nu maklum paralun supados tong janten katempuhan pandangan ti batur-batur nalikana isuk para mitra. Sumohon teteh, ieu emak abdi Marutmi jenenganana salakun ini anu ngarawat abdi ti orok dugi pamuda kieu. Sok mangga teteh balakakeun ka emak. Manawi jeung manawi emak tiasa ngabantos teh. Ret Ijang pandangan anak ka Yusti nu silih tempoan dina jemplingna peuting. Yusti ngaraos saeutik lega kana rasa manahna. Ngadadak pinuh ku yakin yen anjeunna teu salah mampir ka tempat jalmi nu bageur para mitra. Sahenteuna tiasa nulung kana kahariwangan dirina kiwari. Nuhun mak, nuhun akang. Nami abdi teh Yusti, mahasiswi pertanian tinggi di kota Wangsit. Salaku putri tunggal bapak sareng ibu nu nuju jeneng jabat janten lurah di wilayah nama. Nanging abdi teh gaduh kasalahan nu banget ngarugikeun ka sadaya. Komo ka diri sorangan mah nyaeta kantos ngaraos salah ngamumurah harga diri masihan kahormatan ka hiji jajah ka batur sakola dugi katampina ngandung ieu jabang bayi nuju dina 2 sasi jalan mah istuning kulantaran bapak teu daek tanggung jawab. Istuning kulantaran bapana teu daek tanggung jawab atuh simkuring teh janten katempuhan ku Ibu Rama dina dasar kedah nangtoskeun pilihan di antawis 2 pilihan. Kahiji bade ngagugurkeun ieu kandungan atanapi indit ti bumi jeung teu diakon deui salahku anak lantaran kantos ngawiwirang ka kolot nu nuju jeneng dina kadudukanana. Pedar balaka Yusti ka Ijang jeung Nirutmi anu kahartos ku sasami yen istuning kataprakanana Yusti dugi kadinya teh kulantaran sabab jeung musabab nu nuju dilakonanana para mitra. Aduh, tega geuningan kolot teh Neng. Katiba ku kingkilaban dunya ngelehan ngamankeun kadudukan jeung kahormatan anak ting-bating kedah wakca nyalametkeun anak. Janten dumukna ieu Yusti teh nuju ngandung 2 sasi jalan kitu Neng. Nirutmi nu ngelus dada bari jeung ngarasa kumaha dina manahna pedah kudu kacaturna kolot
nu banget kacida ngelehan luas kalingitan budak ting bating kadudukan anak para mitra. Sumuhun ma, tulungan abdi ma, kedah kumaha sareng kumaha na panginten ma gaduh bolong pikeun Yusti. Kedah kumaha ma, sabab dinten teu oge lami-lami mah da bakal katawis tangtosna ieu jabang bayi teh dina rahim Yusti. Ni Rutmi bingung teu manggih tungtung dina dangeut harita nu dipikir pinuh ku bingung para mitra. Sabab ngawakca mikir ka hareupna nasib Yusti mun teu keneh manggih bolong pikeun kahadeanana. Kaduana ngarasa langkung tega salaku manusia nu geus pasti terang yen kedah aya nu ditulungna kudu dilalawurakeun. Komo kanita indit deui mah janten asa kumaha kitu raraosan di Rutmi harita. Duh, janten bingung ieu teh. Bujeng emak geuning sim kuring ge asa kumaha ngadanguna, nanging palai oge da ngabantos ngan kedah kumaha sareng ngawitanana teh kudu ti mana ieu teh nya. Ijang nempas nyelapan obrolan harita para mitra. Bari sami-sami ngarasa turut mikiran kangge perkawis nu keur dibawa ku Yusti. Ngapunten sada acana ka akang sareng ka emak, manawi dina ayana abdi emak sareng akang teh janten katitipan kariweuh pikir nu kedahna teu aya perkawis ieu teh ka akang sareng emak. Kocap Yusti bari ngaraos teu geunah manah nu kantos nyieun kapikir keur Ni Rutmi jeung Ijang di peuting kiwari. Sabar geulis, tong getas harupateun dina hal ieu. Sabab naon hal anu mustahil di pandangan manusia teu kitu mungguhing cara Gusti Allah, kana sadaya sifat Rahman jeung Rahimna. Sumuhun teh Yusti, sabar jeung kedah ageng doa, sabab bujeng teteh sim kuring komo teuing teu nyaksen pisan sadar lahir tu maka kadunya wawuh ka ibu sareng bapa, sabab pada ninggalkeun namangsa Ijang alit. Tetep kamelang Yusti ka Ijang pinuh ku geulis para mitra. Panonna nu masih keneh katingal urut ngembengna Cisoca katawi sieum ku lentik bulu panonna, biwir tipisna asa mesem ku beuki ngaluarkeun sima geulisna. Nya teu sanes lir widadari anu kacangan ku sorotna cahya wulan. Maklum para mitra, daneng Yusti mah istuning jalmi geulis pangawakanana lir Dewi Sekarwangi nu pinuh sarua pamuji. Nuhun Kang Ijang, oge emak teras kedah kumaha ma Yusti ayeuna. Moal meureun Yusti kedah dipulangkeun deui ka Ibu Rama Yusti, sabab Yusti sieun bisi kumaha onam kasalamatan ieu si jabang bayi dina rahim Yusti mah. Kocap Yusti nuluikeun patarosan ka Ni Rutmi. Ayeuna mah bade naros ka Yusti. Cobi dipikir ku Yustinya, nah Yusti bakal ngantep eta kandungan nepi ka ageng jeung lahirna si jabang bayi kuninggang teu gaduh bapa. Apa sabalikna Neng, hartosna Yusti oge palai eta jabang bayi lahir teh katetep pantos gaduh jeneng bapa. Taros teges Ni Rutmi dina cobi medarkeun kabingung harita. Tangtos saha wae indungna moal palai mun katetepan budak lahir teh nepikeun janten katinekanan teu gaduh bapa mah. Teras kumaha mun bapana teu daek tanggung jawab nu geus sidik sapertos nu dicarioskeun ku Yusti tadi geuning ka emak. Waler deui Ni Rutmi ka Yusti nu janten kabingung waler kangge Yusti dina mungkas kana eta patarosan Ni Rutmi para mitra. Justru eta emak moal pisan Kang Dirwo anu salah ku bapana ieu budak tanggung jawab. Nu mawi kantos di tepangan Ibu Ramana ku Yusti oge malah teu dibejahkeun di mana ayana.
Muncenah Kang Dirwo teh leres bade tanggung jawab moal atuh nepi kudu ngablangsakeun Yusti sapertos kieu mah. Yusti ngahelas ku kasedih nu deui kiwari nembongan dina lamunanana. Emut basa endahna duduaan jeung si Dirwo ieu teh para mitra. Ngengera darajat kaum lalaki eta Dirwo teh. Muncenah aya di hareupeun urang geus disegut weh ku peureup ieu moal dek diantep lalaki kitu. Ngatakna teh sing ati-ati jeung pinter-pinter mawa diri ulah gampang karayu ku lalaki. Komo pan teh Yusti magelis tangtosna saha wae kaum Adam anu ningali bakal kapentang asmara ningali teteh mah nu pasti 1000 cara bakal dilakukeun pikeun menangkeun teteh. Mun teuing carana bener atuh dijadikeun pamajikan dunia akhirat. Mun kaligana nimpa kieu tah ka si Dirwo teh apan lapur janten ka tetehna. Ocap Ijang para mitra nu katawis gumedep ambek ngadangu sikap Dirwo nu dicarioskeun teu tanggung jawab kana kagorenganana nu geus ngarugikeun ka Yusti. Nya nu anggeus manggeus tong diupas atanapi diulang deui. Ayeuna urang ngahareupan mangsa isuk pageto nu kedah kumaha sareng kumahana pikeun kasayan Yusti ka hareupna. Sabab waktos tinimbang waktos bakal lahir kumaha oge eta jabang bayi teh ning. Nuhun pikersana ngagedekeun kaya bahate kangge Yusti nu saeutik beuki saeutik ngaraos tenang ku ayana mah sareng Kang Ijang. Kumaha upami Kang Ijang nikahan wae ka Yusti Kang? Kocap walaka Yusti harita ngajantenkeun reuas keur sadaya anu ngadanguna para mitra. Nya memang saleresna dicarioskeun dina ti kawit paamprokna Yusti jeung Ijang teh. Yusti ge ngadadak neundeun sir nu halus katarik ku parlagana Ijang. Memang leres dicarioskeun pangawakan Ijang oge perjaka nu keur belak kesenteng para mitra. Sae budi ahlak jeung pangabaktina budakna kasep putih lir jaka tayuban. Kumaha mun teu salah dangueun teteh ngajak ka Ijang nikah teu salah tempo teh Yusti teh. Ijang kaget bari ngirutkeun alis panona nu ngaraos aneh padahal hatena bingah da saleresna Ijang ge suka ka Yusti. Aduh, panginten ieu impen kuring teh janten katiban wulan teh si horeng si mana horeng mah bakal gaduh mantu nu geulis lir widadari. Sok sanaos kumaha oge da emah teh ngartos disaprakna aranjeun diuk silih tempo ningali kaayaan silih suka. Tina sosorot soca persewang-sewangan tah mah teh ngartosna ti dinya. Nirutmi ngahias bunga dina nampi katerangan nu jelas ka Ijang ti Yusti nu dihartoskeun pungkasna masalah cekap kedah di akhiran kuku kuduna janten nikah eta Ijang jeung Yusti. Teu salah Kakang, abdi teu salah dina balaka hate. Daduka kunaon sakawitna urang tepang teh geuningan hate asa lain raraosanana. Asa bunga we jeung sabangsana dina tadi tepang jeung Akang. Tapi panginten manawi Akang naros teu salahna. Ku teu nampi sabab kuring mawa kandungan nu dititipan ku batur. Kuring geh malik ngarasa hina ku diri kagampangan kuring kan. Anu tos wantun masihan ka batur ku ngamumurah harga diri. Ikhlas ridho mun Akang nolak pangajak nikah ti kuring. Kocap Yusti nu ngaraos kana kahinaan dirina kiwari ka Ijang para mitra. Nu sapadahal mah hate gedena ngarep Ijang kersa nampi kayaan dirina. Duh, sanes kitu teh, sanes maksad abdi. Kieu teh sanes ngarendahkeun teteh atanapi kumaha. Istuning Ijang teh asa kumaha. Tembalna Ijang nu masih diantos kaputusanana para mitra. Teras kaputusan Ijang teh kumaha ieu teh Jang? Nu jelas nampi nyapok atuh nyarios. Mun nya nampi nya kantun balaka.
munyante nya oge sok balakakeun. Ulah janten gantung dangun kasadayana teh jang. Neng nong ieu teh para mitra. Duh, hapunten dongengna kapegat deui ku Neng Nong nya. Nya insyaallah urang lajengkeun deui ieu carios teh dina seri kagenep. Pamugi ieu dongeng sinjanten hiburan nyaeta tangtosna panglipur kalbu pangbebrah kana mana. Sakitu anu kapihatur ti sim kuring nyuhun dihapunten kana sabudaya kalepatanana sapunyere pegat simpai paturai patepang deui. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.